Oke guys, ketemu lagi bersama gue Iqbal. Welcome to my YouTube channel guys. Berang-berang sahanya nu tolong-tolongannya. Ilok deui kita jelema berang-berang di lebok curik. Masalah deui eta mah Umi gerah. Gogorowokan di saung. Kunaon bawa berang-berang gogorowokan? Biasaan Umi mah mun di sawah teh sok gogorowokan ngerakeun. Pasti mah gara-gara ditagih hutang jadi gogorowokan di saung. Aya wae teh mah jelema. Pan makin ngagandengan amat eta gogorowokanna. Coba ku ini disampurkeun sing aya naon ke. Sampurkeun ke. Aya naon ge nya jelema gogorowokan. Tolong. Duit ini mau dirampok. Aduh, tolong sama siapa aja, tolong. Mi Tolong. Ieu kunaon jelema? Apa jelema kabeakeun obat ya? Tolong. Kunaon? Aduh, aing ngimpi duit aing dirampok. Buru gara sia laporan ke Pak RT jeung ke Pak RW buru. Aduh. Nyaah mun duit sampai langit mah ya Allah, dirampok buru gara sia laporan ke polisi supaya dipangangankeun buru gara sia laporan ke Pak RT jeung ke Pak RW jeung ke Pak polisi sina dicangan duit urang. Umi stres apa kunaon sih? Nu stres mah sia dasar tikus got sia. Alendur di jelema sagala gogorowokan duit dicolong boga duit henteu. Hese emang penyakit susah mah ngimpina sagala duit dicolong aya wae. Lagian di kebon sagala molor jadi we ngimpina kitu kalengitan duit. Gablok duit henteu sagala ngimpi dicolong duit. Eja aya wae mah jelema. Urang cek batur mah dinaonkeun meureunna di kebon gogorowokan wae. Kajakeun mah aya narkosa. Ieu rupana ya kosna Umi beak obat ya, kabeakan obatnya. Obat naon sih sia? Emang mah aing stres apa minum obat? Lagian sia tita tadi umi-umian wae. Emang aing umi sia apa? Lagian emang aing daek jadi anak Umi. Umi bentuk lagi corek gitu. Aing mah anak bapak, aing anak Umi. Aing mah lain anak Umi banget aing lagi teu kos Umi, banget aing mah kos bapak, banget aing mah kasep. Emang Umi geuneuk kitu bangetna. Naon sia kasep pak kuda sia. Atuh lagian Umi mah ngalindur ngaco ngimpi di ala duit. Emang Umi boga duit apa segala tolong-tolongan duit dirampok duit kita boga Sia umi-umian lain aing lain umi sia lain anak aing mah si Kori aing teh boga anak kok sia jore patut sia mah si Kori mah gelis sia mah teh boga aing teh boga anak sia mah ye mana mah stres ya mah ya Umi ya kosna ya stres ya jelema. Umi we kuburin anak aing manggil umi tepo banget aing apa banget aing gelis kieu. Ieu mah Umi mah stres segala aing mah dianggap anak malah nganggap anak si Kori. Terus aing nek ngarit daripada aing di dieu lain dianggap anak. Terus aing nek ngarit. Iya apa teh boga ieu mah hata eta budaknya. Kubu aing ceuneuning cenah Umi enak. Ego cita tadi umi wae. Stres teh budak kosna apa aing stres sia kosna mah ieu budak ieu nu stres gila aing mah da boga na kos kitu galepo aya wae aing arek balanja oge segala aing arek pinjem duit di eta nu gawe rek naon sih jeung naon mah bae eta pinjem duitnya aing jadi mikiran ieu kunaon anak si Gembel manggil aing Umi nya lain anak aing eta jelema naon amit-amit aing banget lagi di rambut tuh kan jadi anak aing aing mah anak aing si Kori panggelisna aing jadi bingung kayak aing coba kenangan sini ya teh coba anak manggil ka aing umi wae geuleuh aing mah budak eta teh di rambut tuh kan teh banget embung aing genteng umage embung aing boga anak manehna aing tetep si Kori nu paling cantik di kampung kita. Mau aing jadi kepikiran wae tapi ka ayeuna ya Allah jadi mikiran terus aing kumaha ieu
Gembel, keur naon di dinya? Gembel beungeutnya tak bubal gabel. Pugu aing keur mikiran. Dasar kue cincin ganas turi, udah miskin gak tahu diri. Ngaca atuh ngaca jadi jelema mah. Sia tadi aing arek shopping oge cenah ge arek pinjem duit. Gara-gara sia pinjem duit aing shopping jadi terjadi. Keiraha aing arek pinjem duit. Duit aing mah loba tuh di imah ngabadeg. Sia ngimpi berang-berang, makanya saya nyumput ka di dagu-dagu tang lain. Iya ngomong-ngomong aing arek pinjem duit. Aing mah loba ieu duitna ieu. Duitna. Hah? Duit aing eueuh. Moal aing duit aing eueuh. Kemana duit aing? Semaran sia mah teu boga duit hayang loba duit. Aing nu loba duit mah yeuh sia. Dasar di magelo. Tah, gembel. Sia cenah arek minjem duit sia. Pura-pura boga duit. Ka aing ngomong we pinjem nginjem. Dasar stres. Aing mah embung, aing mah tara pernah nginjem ka batur, nu aya ge aing sok mere sumbangan ka batur teu hayang, aing mah jenteng kumage diinjeman ku batur, duit aing mah loba. Teu boga duit, ngaku loba duit. Tah, gembel, bira berobat sakali itu. Ngaku loba duit, dasar stres ya. Ya Allah, aing kunaon kieu-kieu teuing nya, kok duit aing arareueuh, aing jadi bingung. Mikiran wae, ieu mikiran aing ka mana duit aing. Kuna aing mah pokok kudu ieu ya kudu laporan ieu ka Pak RT jeung ka Pak RW. Supaya kapanggih deui duit aing ya aing embung aing jadi miskin, bung aing embung. Cerek naon sih ka dieu? Ye, kunaon umi gering. Umi aing pukul lain mah sia. Aing mah ye ku anak aing teh disebut umi. Aing mah mama, aing mah lain sebut umi aing. Sia ngimpi meureun sia apa sih stres. Wah, umi mah gering. Mending hayu urang ieu berobat ke puskesmas, segera siap-siap heula eta kan BPJS ka ditu, balik. Embung aing mah lain-lainna silia aing mah. Ieu gelo ieu mah. Aing mah cenining aing mah lain aing mah. Eta sih loba teuing hutang, jadi gelo kan jadina. Pugu aing mah can pernah ngahutang, aing mah justru aing mah nyumbang jelema teu boga, kunaon aing jadi kieu. Aduh, kunaon umi aing jadi gelo nya, stres kieu. Umi kunaon sih teu sehat kosna. Hayu mending urang ka rumah sakit deh daripada kieu mah gelo ngerakeun. Uma umi wae pugu aing mah teu boga anak sia, aing mah teu disebut umi, aing mah ku anak aing ge mama aing mah. Embung aing mah jenteng umage. Naon sia umi. Lain aing teh lain umi sia lain. Geus aing nek ka ditu deui ah. Sieun aing jadina. Ya aing mah eta budak embung, aing mah nyebut umi wae ka aing. Eta lain anak aing, bukan lain anak aing mah si Kori. Yang mah umi nyebutna ge ih lain level aing embung, aing mah embung, aing bung sebut umi, aing mah aing sebut mamam lain maneh. Lain anak aing deh eta mah lain manehna lain. Anak aing mah si Kori yang tercantik di kampung ini, embung, aing embung. Tidak mungkin si Iqbal jadi anak aing embung aing ah. Embung, aing dipanggil umi embung aing mah mama aing mah ku si Kori ge. Mama. Embung aing embung. Dileutik aing mah orang kaya aing mah jelema gablek. Embung aing jadi miskin mah embung. Di sabarang berecet aing geus orang kaya. Eueuh bakat aing jadi orang miskin mah embung aing embung. Si Iqbal ge lain anak aing lain. Ente manggil umi ente. Miskin mah lain aing si Nia. Anu gembel mah lain aing si Nia. Anu dihina mah lain aing si Nia. Eta dihina mah ngahina si Nia mah pagawean aing. Embung aing jenteng mage aing embung jadi orang miskin embung aing si Nia cukup si Nia anu orang miskin embung aing embung. Tuh jelema kunaon nya? Ih, galap apa kumaha eta tapi peureum mah tanah mah sungguh mah ngocoba. Ih, ku aing mau cai, ku aing dikepretkeun ku aing ge. Tidak, aku nggak mau miskin. Tidak. Tidak.
Iya, aing ngimpi geningan. Mimpi Eling. buruk aing, mimpi buruk. Mimpi kabalik kehidupan. Sia jadi jelema beunghar aing jelema malas aing mah embung aing. Sia ngahina-hina aing tadi sia. Ngahina aing sia nyarekan ka aing gembel naon. Aing mah lain nu gembel aing mah beunghar aing sagala rek minjem duit aing nu minjemkeun duit ka sia nih ya. Kieu apa stres ieu mah jelema. Aing ngarek nempon duit heula. Tuh duit aing mah loba. Kadena cuman ngimpi nih ya. Aing mah embung pokona jadi jelema miskin. Aing jelema cigablek embung aing. Sia ngahina-hina aing tadi nih ya. Ngarekan aing arek minjem duit cenah. Aing teu rasa minjem duit kasihan ya. Ya arek naon ngepret aing kena banget aing. Ih, urang nempo di dinya keur galap-galap. Mata nawa peureum, sungutna ngocoblak. Eta cenah arek minjem duit, urang arek dibere minjem duit. Mana duitna? Geus sia gawe heula, engke ku aing dibere minjem duit balik gawe dah. Aing kan pararusi mimpi asa larawas. Hula. Mimpi buruk aing jadi aing larawas ya, asa kumaha bawa hate. Dasar. Untung aya si gembel ngepret-ngepret kena banget. Itu jadi aing jadi jelema miskin cuman hanya mimpi. Jadi aing jadi orang kaya keneh wae aing berarti nya. Geus lah, ngipas-ngipas deui wae pakai duit lah. Cek, mana minta duit gaji orang? Sia tadi uma umi ka aing. Tuh gua aing lain umi sia, umi weh. Ih, jelema gelo kira orang ngebut umi. Tadi sia umi wae, aing mah embung, aing bukan anak sia, dipanggil umi. Mamam. Lagian ge embung aing boga umi kos kieu mah geuneuk kieu. Sebangke. Nu geuneuk mah eta tah beungeut sia. Baraha gaji sia ya? Bara poe tah? Aing poho tah, teu ngitung hari. Tah, gaji sia tah, cekot. Bisa balik aing cieun. Geus balik sia daripada ku aing dicarekan beak-beak sia. Gara-gara jadi anak aing teh hayang aing mah. Ya Allah, alhamdulillah ini tuh cuman mimpi. Aing mending sieun we, berbalik aing jadi mah teu boga. Ya Allah, dahar jenguk asin meunggeus kabayang aing mah imbung aing ih. Bunga cida jeung oseng-oseng oncom. Wah. Aing mah pokona listrik, cair lentik, tah kos kitu lah daharna aing mah pokona mah. Si Kori teh nu sok meulikeun teh segala. Guys, ternyata tadi cuma mimpi, nggak mungkin Cenining jadi orang miskin. Pokoknya tetap Cenining yang paling terkaya di kampung sini. Pokoknya nggak jadi miskin ya, aku jadi orang kaya.